Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Dinda Eliana Permanati 10-7. Abi palai ngabacakeun sajak anu judulna Bulan Masih Nu Baheula karya Rizal Sabda. Karasa ayeuna mayan lalampahan teh geus natrat kaejeung di pengkolan. Bulan bengras keneh nyaangan lengkah gejed urang nu ngandelkeun gandeang basajan. Yan bulan masih nu baheula najan cahyana disangkala katunaan wirahmana angger marangan rengkak urang nu estu rimbil ku harepan nu can kalakonan. Tanah Sunda karya Ayip Rosidi. Hejo pegunungan paul lautan, hejo paul langitna teh kuring, masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring limpang. Tanah limbuk tempat bumutah, angin nyeot nyumantar, masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumuluk. Kuring memumpang kuring rek datang, neueulkeun tarang neueulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tuntung tetepan, tungtung bedil ngincar dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih marahanehanana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon caralong tangah, jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun.